dititah nikah cinta nak kalau dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sampai sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullah ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah partar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allahu a'lamu bimaradihi walladzina amanu lan utawi wong akeh kang pada ngimankeun ya alladzina kabeh wa amilulan pada ngamal ya alladzina kabeh as-solihati ing sake amal kang saleh mubtadaun yaiku dari mubtada wa qaulu lan utawi dawan Allah lan nukallifu ngadawu ing ayat lan nukallifu nafsan illa wus'aha manane oranana mardi ingsun agung ing awak-awakan angin kawasane nafsan to kota tegese ing kekuatan nafsan minal amal saking amal itiradun bainahu wa baina khabari ku itirad ing dalem antarane mubtada lan ing dalem antarane khabar mubtada wa huwa lan uta khabar iku lafaz ulaika ashabul jannah utawi samudayane mangkono alladzina iku pirang-pirang kang anduene surga hum fi utawi ya ulaika fi dalam jannah khaliduna iku kang langgeng kabeh wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Allahu a'lamu bimaradi wa nazana lan maca pisun agung matu sudurihim ing barang kang tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina min gilid jatana saking munak-munak ikdin tegese ngunak-munakana kang ana yaiknin bainahum iku tetep ing dalam antarane alladzina fid dunya ing dalam dunia tajri kang lumaku min tatihim saking asar-asaring alladzina atil kusurin tegasing dalam asar-asaring pirang-pirang gedong alladzina alanhar apa pirang-pirang bangawan wa qalu lan ucap ya alladzina indal istiqrari fi manazili ing dalam dalikan ila teping dalam pirang-pirang panggonane alladzina ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi hadana utawi jenis puji kutang tukado ya Allah kang nuduhkeun ya Allah na ingsun sadaya lihadzal amal kadua iki amal alladzi hadza jazaohu kang utawi iki jariyul anhar jariyul anhar
tahtihim wa dukhulil jannah jazaohu iku babalasan hazal amal wa bakullalan warana ingsun sadaya lina tadi iku darapun enta oleh pituduh ingsun sadaya laula an hadanallahu lamun waranana Wi nuduhkeun ingsun sadaya sapa Allah wudi pajawab laula dan buang apa jawab lapad laula dilalati magoblau alaih kena nuduhkeun barang kang terdapat dalam sadurunge laula qau alaihi ngatasi jawab laqad ja'at rusul rabbina yakti teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun agung bilaki kalawan bener wa nudu lan celuk ya allazina an satune kalakuan tilkumul jannah utawi mangkono surga iku riztumuha den warisira kabeh ing jannah dibakuntum tamalun kalawan barang kang ana sira kabeh iku migawe sira kabeh ta'maluna iku migawe sira kabean mukhaffafatun iku an mukhaffafah ayan laut tegese zatuna kalakuan au mufassiratun atawaan mufassirah fil mawadhil khamsa dalam pirang-pirang panggonan kang lilima tilkumul jannah uristubu bima kuntum ta'malun lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufat ta'ulahum abwabus wal dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus mual asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat insyaallah naudzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cakna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 wa'du kumaha wa'du deui insyaallah caknya lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca shalawat mah ti jauh kene ngahiliwir seuni ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa 'amilus shalihat dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat ngamal
amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus lihat enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman. Kajeun diseret ge urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Emak cenah saya paehan aing iman bae ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Gitu. Iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus baik. Kan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kanjeng Nabi. Tah, ngamalkeun amal soleh. Hehehe. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah ieulah ulaika ashabul jannah. Sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ku ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan we cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana tapi kajeun teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon magrib sabarakat 3 berarti bener eta ku segitu ge geus hebat eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari neuk ngaji aing salat subuh heula ajo nyata berarti bener kan na ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah maji, lihat saat subuh lah, sholat fardu subuh rakaat ini kobon, Allah. Itu kan bener berarti kan, bener, surga itu. Sarajan kabeurangan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholat fardu subuh rakaat ini adaan, Allah padahal jam 7, kita salah kan. Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge koboan Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat kobo nginganan. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 koboan atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut dong setik. Oh masalah. Mun kieu mah sih salat enggeus salat zuhur sabarakat.
tilu. Iya budak kudu servis ya. Kayak asar. Saya sholat nggak, sholat tahun asar. Seberapa 2. Wah. Iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu. Mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Iya bener tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus solihati eta. Geus hebat eta kos kitu. Kiai itu sholat kos itu surga guys. Biasa kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal. Ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama salat da kos kitu salih pas Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Sia geus ayo salat sabarakat 4. Pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing. Sakumaha trial budak. Tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu. Cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta. Iya tuh geus lagi salahkeun emang Quran kos itu Pak. Wayah ngeunah bae urang ge tetep. Ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu. Geus penting mah asa salat bae. Mun aya anak urang gitu Pak. Kunaon aja salat rek kudu boro-boro sia aing henteu. Nah, sepenting sarolat bae dek khusu dek entah ayo ngasolat bae pokona mah. Ya ka surga mah lain ku husu. Ku iman amal soleh, antu geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha. Ku eta bapa bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun wae ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal kabeuli. Moal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang. Endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh ngajengkang ti heula. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Watak la nukallifu nafsan illa wus. Enteng sudah hese. Masya Allah karim. Pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres. Sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad yang geus pokona mah. Sakitu bae. Salat osok aing salat sampai 5 kali. Sanajan aing teh husu tapi aing osok. Puasa, aing puasa Ramadan osok sabulan. Aing kitu mah Senin Kamis segala mah tilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok. Zakat fitrah aing boga ngazakat. Ya boga tuh naon dari fitrahan wae. Aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus. Atuh kitu ge panen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug ge aing. Cenah segala sabodo pokokna mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Hampang jasa ya we. Sabaraha poe kiai di surga lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun.
seneng di surga. Masya Allah karim, ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim, ihtiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bongan nyana teh iman ka Allah. Bongan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu. Asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulfah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal be pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana. Gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk. Teu bisa diuk ngadang. Teu bisa ngadang nangkarak geus. Teu bisa nangkarak ngukur taneuh. Kubur. Terus tiga sakitu doang tuh kan. Kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari. Ustad ge teu bisa husu. Cak ustad ngeunah bae kiai, atuh kiai ge sarua. Atuh saha nu bisa husu, jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin, iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari kitu. Nyana kan nu bisa husu. Lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah kara husu. Geus bisa ngaharepkeun ngiheulakeun ruh daripada awak. Tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul sejasa ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allahumma akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya. Saya ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya ngadeukeutan setan slek. Ayo. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika. Cincin berem bagus. Wa nusuki wa mahyaya. Edan cincin di jero hate cincin. Aya cincinan. Digulak-gilak ku setan. Eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus. Gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna kan. Ganti yeuna ye. Naon karana batangna. Kamari mah kan ku perak coba bagus. Tungtung ngalahin salat produksi cincin. Geus inget-inget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak setan dadah. Kos kitu salat urang. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah. Setan datang. Khusus nih. Cak setan. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di pabrik aya angkateun barang. Geser saya tiketa. Geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nya dibeli nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi.
dek kondangan sepatu meuli anyar bae gitu jam paparantian ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jangan kelah sababarana mah masalah nu penting meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerang mah gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sepatu jelema nama di luhur sajadah sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udang-udang deui oh siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosok-gosok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun absan mah kos kitu deh kuadet penting wae salat lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cara ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaong mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajeun aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah